opat perkara anu jadi kabagjaan hiji jalma. Arbaun min saadatil mar'i. Naon wae antakuna zaujatu sholihatan kahiji nalika kabuktian istrina teh anu solehah. Nah, kabagjaan pikeun hiji pamagat nalika meunang istri anu solehah. Ngan solehah eta teh panginten intina mah kumaha eta solehah teh. Sabab solehah mah kan istilah agama. Jadi nilai-nilai agama teh kudu melekat gitu di jalma anu gelarna soleh. Jadi soleh teh diukurna teh ku syariat. Soleh diukurna teh ku agama. Soleh diukurna ku akhlak lain soleh cek manehna sorangan, cek salakina gitu. Istri saya mah cenah solehah nurut cenah. Dititah kitu nurut, dititah kieu nurut, dititah buka tiung nurut cenah gitu. Dititah naon gitu mangalakeun buah di tetangga nurut teu babija. Eta mah lain soleh. Jadi solehah mah lain sebata lain nurut teu cukup pun nurut ka salaki. Tapi solehah mah kan soleh teh istilah agama, syariat diukurna teh ku eta. Jadi bageurna nurutna teh luyu sareng katangtosan agama. Bahkan kataatan ka makhluk mah pan kataatan anu nungguan, masa nungguan teh ieu sanes anu mutlak, tapi kudu dina raraga taat ka Allah. Lamun ayeuna taat ka salaki tapi dina raraga mendurhakai Allah, eta mah teu meunang. Sareng naon deui kabagjaan jalma teh nu opat perkara teh wa auladuhu abroron. Budak-budakna teh jadi jalma-jalma anu hade abror. Naon abror teh ahli kahadean abror teh. Resep gitu kana kahadean teh geus puguh wanita agama mah kitu teu arah rarese. Geus puguh kitu anu pokona mah kitu dina agama urang, kewajiban sadi dinten. Kitu rukun Islam teh gitu. Oge kasayan-kasayan anu lainna teh resep gitu, resep sodako. Itu resep naon mimikanya kabatur katingali gitu. Pokona mah eta teh jadi kabagjaan gitu. Keur jalma anu boga budak sapertoskeun kitu. Wa khulatauhu sholihin. Jeung jalma anu babaturan-babaturanna teh saroleh wah eta teh kabagjaan. Sabab nu namina babaturan eta pan lingkungan anu bakal mencetak kumaha gitu urang sadidinten. Lamun gaulna jeung sok udud jalma teh gitu. Lalaki teh. Gaulna jeung anu sok nguseup. Gaulna jeung anu baragajul kabawa gitu atau minimal ambe-ambeuna gitu. Sok kababawa teh najan manehanana henteu nginum tapi lamun gaul gitu jeung jalma nu sok nginum tah bau-bauna mah sok kabagean gitu. Wa yakuna rizqu fi baladi. Sareng jalma anu kabuktian rezekina teh aya di lemburna sorangan. Intina mah caket gitu. Caket gitu rezekina. Teu kudu kaluar, teu kudu jauh gitu. Teu ku Allah teu dipasihan rezekina teh caket gitu. Malahan dianteuran gitu ku batur, dikiriman artosna teh gitu ku batur teh. Maka eta teh kabagjaan. Ukuran kabagjaan keur hiji jalma. Mudah-mudahan gitu nya. Urang ge urang kalih saroleh gitu. Terus lingkungan urang saroleh ahli kasayan gitu. Oge rezeki sing dicaketkeun gitu ka urang sadaya. Intina mah mangga urang sami-sami nya itu mah. Syukuran ka Allah Subhanahu wa taala setiap tingkah, setiap kanikmatan teh kurang teu direnungi ieu teh yakin ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sareng urang intina tina urang beragama ieu nembongkeun kana keimanan adalah ku nambahan amal soleh teras-terasan. Ku amal soleh anu mana wae oge. Utamina dina sasi Ramadan anu bade teh ieu mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.